Salajengna dina sabada urang samudayana nu mesa sarengan manjatkeun sholawat ka junjunan alam Nabi Agung Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in wa itba'ut tabi'ina tug dugikeun ka jalmi anu turut sirang tumut ka manteuna pamugi tina sapalihna jalmi anu turut sirang tumut ka manteuna teh sing kacatetkeun urang sadayana sing kacatetkeun kulawargi urang sadayana sing kacatetkeun ibu rama urang sadayana miwah karuhun-karuhun urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna atuh wasilahna awasan anu neme mugi-mugi ku Allah taala urang sadayana sing dipaparinan barokahna dina rupi anu diawasan ku urang teh sing aya saripati kanggo urang sadayana baik kanggo urusan dunyana kalintang kanggo urusan akhiratna mugi-mugi berkah dunya urang sadayana berkah yuswa urang sadayana hasil pamaksadan urang sadayana dikabul anu dipimaksad urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu atuh akhiratna mugi-mugi urang sadayana sing dipaparina hadiah ku berkahna keur sarua riung di tempat pangaosan kalintangnya kersa ngaoskeun Quran walaupun sasurat mulai Fatihah salajengna kersa ngagungkeun ka Kangjeng Nabi ku ngaoskeun shalawat urang sadayana sing dipaparina hadiah waktos pupusna husnul khatimah atuh di alam kubur sing dicaangkeun urang sadaya sing dilegakeun sing dipinuhan ku rahmat Allah taala amin ya Allah ya rabbal alamin.